يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ngaji dina malam ieu malam Salasa malam Jumat dicukupkeun dina saah ieu malam ieu termasuk ngaji minggu mulai minggu isuk libur jadi teu kudu ngaji. Amalkeun ilmu aya hiji ulah kawamana di jero kamar wae. Ya. Jadi urang maca Quran ke sholawat, urang amalkeun ihya jeung hikam. Belajar mulai isuk. Mulai isuk urang belajar kitu tafarrud, tajarrud, belajar kholwah. Siapkan kamar dina steril, kamar urang spring bed kan bagus. Atau bukan anyar. Ibadah pas itu. Bersihan kamar urang nyobaan takhalli, nyobaan kholwah, nyobaan tafarrud, tajarrud, infiron, soalna di kamar, bersihan kamarna, sesengetan, siapkeun tasbih, aya 10 lah gitu. 9 jualun. Urang di kamar taqarrub ka Gusti Allah. Pertama nu dibacana istighfar. Istighfar sholawat. Ya, istighfar sholawat. Sholawat kan mana? Nu urang sila urang maca sholawatna sila suku katuhuna ge hareup untuk belajar taqarrub. Sila ieu suku katuhu di hareup kajrokeun gitu sih. Robah silanya teh tetep ada di tendep. Lain lagi dia tasbihna teureum. Berang teureum. Belajar ibadah di kamar teh gitu. Bayangkeun urang maca sholawat kamuliaan keagungan bagusan Kangjeng. Bayangkeun urang bari maca sholawat misalnya sholawat mujian. Allahumma sholli sama di awaliku ta'awudzallah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ulah robah urang pep di beureum. Allahumma sholli ulah gancang-gancang lain cara wiridan hikmat lain. Hikmat maka mengejar target. Allahumma sholli sholatan nu penting waktu kaeusi ku sholawat lain ngejar target kitu taqarrub. Ai urang hikmat mah ngejar target kudu beunang 1000. Ieu mah lain waktu kaeusi ku sholawat beda kan. Ya, waktu kena kaeusi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammad alladzi tunjina bihi sampai selesai. Yang orang kenal sholawat Maria sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammad urang resepna sholat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
ngan dek sholawat mana ge urang teh di jero kolbu teh ngabayangkeun kagantengan Kangjeng kabagusan Kangjeng eta kumaha dan sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqa wa khuluqul dan rasulullah tadi yang mati abdullah mati masalah itu mati dia teh sifatan-sifatan Kangjeng Nabi teh angguna ta'arna amambuna bamisna bangkeutna cepina hati sih bapak kondok atuh damis naon cenah damis teh pipi pangambung ieu aya angkeut ieu kan teu kudu sopan ka Kangjeng damis aya di mah lain damis di jeblogna bayangin eta dedeg pangadeg Kangjeng marbu'al qamati sedang eta zahir qabla dituna Kangjeng Nabi teh cek Gusti Allah boga khulqin azim bayangkeun khulqin azim mulai urang maca shalawat teh bari ngabayangkeun Kangjeng sok tilu ke gaya buta bentau lah ya kita belajar takarrub ka Gusti Allah sholawat engke urang bakal dibere cenah itu sholawat mantap kira-kira ka Kangjeng eta tahap awal tahap kedua tahap awal ya geus sakitu geus tahap awal ge tahap kedua oke bakal ngajar oke geus eta sakit tahap awal mah geus beureuh sholawat bayangkeun Kangjeng terus pulang ka Madinah mah Kangjeng Madinah maksudna di ubahna raudhah eta teh jangan narik-narik maksudna jangan narik-narik karena kamuliaan Kangjeng tah carana seperti eta seperti terus mungkin aya kelainan di dirina ya aya getaran-getaran ngan mungkin aya sieun urang kan dipindah gitu kan sieun wah kiamat asana ieu orangna nundutan geus ngomong sia bangsa tukang ngajungkal kabeh tah eta tahap awal we ringan ya tahap dua aya tahap ketilu sholawat eta geus kitu tah jadi ijazahkeun teh mantap diijazahkeun di KBA urang kan menghadapi Ramadan rumah terus terutama penting siapkeun seperti eta steril majikan di luhur urang si mah gantian lagi di luhur kasur kan di anak gantian otak mah payah otak mah masya Allah kamana mainnya nama dituduhkeun hese jasa suka nyingkap itu maksudna mah dah menghindari eta ulah kada deuleu sanajan sakamar guru kamar teh mah nyana di tukang berani ulah nyana di hareup itu eta mah yang bentak bae kena dan belajar ibadah fokus samawi jadi pikir
lah tak sifatan kangen baca supaya maksudnya dekat Allah tapi ke melalui kami mungkin gimpi gitu kalau miskin tiga famili kami indah kayak dari lain mimpi perasaan waktu sare tapi kemana eta mahal nama ta itu sare tapi kemana eta mahal nama ta kadang-kadang nama begitu itu ngimpi-ngimpi gitu. Terus di bulan Roah bulan Ramadan nah eta maca sholawatnya dengan warobah awakna ulah robah cangkeul tahan moal kudu eta teh nafsu jadi lamun urang terus ditahan ge gebrak jawab urang bisa kurang buka kahayang di luar kanjeun bari urang dekat kanjeun tanam suara halangan pekel lamun urang geus buka kahayang mah di kanjeun tapi kan moal pekel paling itu bisa lentah wah siapa puas nah ieu sholawat urang bersyukuran cara maca sholawat seperti eta tahap awal bae lah seperti eta jadi ayat dan sholawat bentak cing ulah cepat aja sholawat lain kita ngejar target segala ngeusian waktu lah kosong orang di sana orang ditarget masalah dia jam itu pada jam sebelas ya jam 1 buat tilu cuma 2 jam jadi 2 jam pakai target jam lain target bacaan bisa 20 jam bisa 20 laporan udah cina kayak alhamdulillah menang 20 kan juga ditunda nyungsep mungkin kayak anu indah wirid anu indah wirid anu dititana Allah musuh saja kan bilang tawar saja kan itu nang aja Allah musuh ala sih nama geus indah wirid tak entahlah urang kekuatan urang kumaha bakal nyawan kekuatan urang bakal kumaha ngaco fokus teh mungkin urang salah kan ya orangnya hese ibadah teh mun hayang hese tah aya tah aya ieu kan tanggal hijrah wahya lain penting ieu dan selanjutnya ngajina libur itu sehubungan jeung urang teu meunang kumpulan jaga lingkungan ulah kumpulan jeung pamajikan semeter setengah ulah deket teuing di pamajikan mulai menjaga diri fokus kemudian ulah kumpul geus ibadah urang lari memfokuskeun diri jadi diberi modal urang supaya ieu engke ulah resep kumpulan selama situasi seperti ieu urang ulah pagawean beneran penting maksud salat engke lamun bisa pamih hayang bae tah jadi mereka masyaallah satu kerinduan kurang diuk di mana bae ge hayang maca sholawat satu kerinduan namun maca sholawat itu seperti tadi berikan deui sila suku anu katurunan di hari tarik ke jero rada ditinggal seki diu kemudian peureun siapkeun sholawat lain bagus memujiat sholawatna memujiat bae sholawatna memujiat anu tunjing teh lamun geus hafal bilang bisa hafal segera neangan
balikan deui geus urang barikan kieu maksudna ieu nya haja-haja mah urang teh kita cicing di imah hese padahal mah seluruh ahli sufi ahli tasawuf minta cicing bari kebenaran situasi di negara urang teh teu meunang kumpul-kumpul jadi memanfaatkan situasi daripada kumpul-kumpul lah kumpul karu asli nama henteu kudu ku corona ge urang minta cicing mah situasi ieu urang manfaatkeun pake ibadah fokus sholawat baheula hiji sholawat siapkeun mental urang geus we ka kangjengkeun we geura kumaha tadi bisul hati kanjeng eueuh deui pangmulyana lagi kanjeng hiji Abdul Makmum nomor kaduana nangombe langit bumi eta teh kan nur kanjeng jadi urang kan tambah kuat di diri urang aya nur kanjengan aya di diri urang mantap ketika orang fokus cahaya kanjeng Nabi berontak di diri urang tetesan kanjeng aya di diri urang tinggal dibuka-bukakeun mun kuat terus mun teu kuat aja oke maksudna molor majikan khusyuk amat sih dirobah-robah Masya Allah ya memanfaatkan situasi urang wari naon kitu ngaranna fokuskeun di kamar maca sholawat geus bae bacaan sholawat upah hebat tang diridak ieu sholawat kenai karena sholawatna tahap kedua geus eta bae karena zikir ieu bae kayak karasa urang tah jadi urang selama situasi emang asli situasi asli jeung deui ieu kieu ulah dia jol sebuah itu kunci soka jadi Salahuddin datang ke dia Abah maruncu ternyata nyana terus ke pasar-pasar kalau lembur di situasinya gawat jadi berarti beneran gitu ya ayat ya kita cara licin saya bareng parah itu saya bareng teh minta boleh bangun kalau titipan ya cicing memanfaatkan situasi supaya orang merasa cicing-cicingan asup lah si eta teh mah ulah urang maju fokus tas ya ieu lagi tunana dalam waktu anu teu ditentukeun datang ka iraha wallahu alam situasinya seperti serius jadi urang ulah loba kumpul sebab dalam kitu ngaranna ieu bahkan senjata biologi nempel di tangkal nempel di tembok nempel di urang can puguh si eta terjangkit bukan tempelan ketika sasalaman indah ieu bermasalah itu kan nah iyalah malam ieu dicukupkeun pengajian Selasa jeung Jumat termasuk Minggu libur listrik kudu minggu teh listrik tetap diliburkeun bere nyaho kabehan listrik kudu cukup pemberitahuan tentang libur minggu masing-masing mawas diri maca sholawat gitu ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ta'ala ala sayyidina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma akbar ummat sayyidina Muhammad Allahumma ashkur ummat sayyidina
yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar